Pamajikan mah bakal nyaah jeung bakal nurut ka salaki salila salakina henteu gila ka perempuan. Cek paribasana pamajikan teu dibahagiakeun secara ekonomi oge, nu penting mentalna dijaga. Dipika nyaah dipika deudeuh komo salakina daek jujur manya bukbrak kanu jadi pamajikan, eta modal pertama anu matak pamajikan nyaah jeung nurut kanu jadi salaki. Tapi ku zaman ayeuna mah nya loba pisan lalaki anu keur nol jeung pamajikan engke geus senang kalah neangan deui awewe sejen. Loba ku zaman ayeuna mah anu kawas kitu. Teuing pura-pura poho atawa belegug eta nu jadi lalaki ari keur nol hayang jeung pamajikan ai geus di luhur neangan di awewe sejen. Geus sidik pamajikan mah nya daek narimakeun ti keur susahna keneh eta teh bakatingku naon, berarti bakatingku nyaah pamajikan daek narimakeun sagala rupana. Coba awewe sejen anu datang pas manehanana keur di luhur eta hayang naon-naon hungkul, hayang duitna.